maghrib futsal gitu. Sugan teh pusat ada kasur. Nah, saya nang Eta mah gol-golan, Abah. gol-golan atau neng abi kan wangi terus neng 2 kali Abah. Alah. Eta kamari maka cicernyiran wae. lain kamari eta ningali di dagang basreng eta spontanitasnya. Mohon Abah jadi kumaha jadi kami teh kumanya. Pelukan segala eta aduh nah aja. Aduh si Abah nonton. Nonton lah tuh apa pernah aya nolong kalinya. Ya janten kumaha abi teh jadi asa jadi kan pertama penak teh ningan Bah jadi kan ai jeung Umi mah kan abi sering main ka rumahna, sering konten bareng ai jeung Berlin mah kan Tangerang kan tebi abahnya. Jadi begitu abi pas dak papenak muka mobil barang teh jadi HTT Bah. Kumaha ningan kumaha film SCTV ning Bah. Oh bener. Belentrang jadi ujung-ujung si Hawa teh hayang ngokos begitu lamun urang teh ikut. Ya. Asli. Mata cek aing teh. Lain balik diambil hanteu kudu kolot. Nah, pas uih kanu kolot ditulakan. Wabi teh didobrak we jalan janela isi hore. Berarti ka jam 4 subuh, Abah. Aduh dugi ka jam 4 subuh abi teh pan ngariung heula di ditu di mana Neng? Di Braga. Braga. Sareng Sanud, Iting. Sareng Sanud Iting, sareng Palepin. Panas taruh tuh pak gitu mah tuh. Palepin saha? Palepin Kokoel, sareng Koko jadi jeung Palepin. sareng Pak Kokoel nya sadayana lah sareng orang-orang baik lah gitu anu tiasa keluar gitu da anu biasa ngobrol menyambut Berlin datang di Tangerang teh aku urang teu ngopi-ngopi acan gitu. Tengah penting mah di mana tuh paling di sisi jalan. Nuhun di sisi jalan di Iya, eta di Braga, Bah. Braga, Di kafe. kafe. Bari hujan ageng ge maraksakeun. Arane tuanganna apa kakara abi macing asli itu orok beureum nempot tuangan gitu. Kumaha gitu. Aya ningan ciga aya tulang tongong ning panjang neng nah. Nah, penting teh ki. Rusuk naon gitu. Terus setik ningan pasti asaan teh muncrat teh daging naon ieu daging. Pokona mah eta mah makanan camperna ku abi dipenak we eta mah. Sarwanya abah makan bahasa gitu jengkol peuteuh nya asin beda. Nya Dari itu we. ai sumpah abi teh kape teh kahuruan da hurung bae si hore ngahaja meureun nya hurung kitu. Kayak kompor na meja. Aing leuwas seperti mah aing Kayak kompor. Ocok itu teh cenah cok si oke teh aing mah iya kitu kahuruan baru aing mah kahuruan. Ai si hore ning pas sakar teh ngebul gitu nya. Hurung. Oh di meja teh. Pokona mah, guys. Da aing urang mah jalamana kieu teh apa sing supan oge kakara aing dibawa ka kitu. Tapi itu banyak sesep. Aing asup ngeunang pada kakara teh urang ada kitu. Aduh. Iya. Jelema anu gara-gara we pokona mah abi penting mah. Waduh, asa geunaheun gitu. Tapi cicingeun Abah aslina mah. Cicingeun. Heeh. Cicingeun jeceng we. Kamah Aji mah bare. gitu. Mana? Sport tadi. Di imah mun ya. Mainnya eueuh. Majikana kabur. Kenapa istri abi eueuh bah kenapa? Ya. Mainnya majikan aing eueuh. Kami toha. Majikana kabur. Waduh. Atuh damaikeun heula atuh Jek. Henteu baca eueuh ka mana? Ngadenge ketika jam 4 subuh langsung ini. Kurang risiko bro Jek. Henteu kenapa? Eueuh. Hah? Ngawa waduh sama eueuh. Kenapa bisa pajarkeun teu aya tah istri abi make jeung kapur. Sayang. Tuh aya nolol. Aing eueuh reuas. Henteu cek sidian mama eueuh cenah. Kok ulah ka omat ulah urgen kolot. Henteu abah da nya abi. Tuh abah aya abah alhamdulillah teu eueuh tuh aya tuh can taridun gitu. Jadi abi mah ngelep mah di tukang di bumi si mama tah ieu saung abi itu di ditu. Alhamdulillah. Jadi dengan si masih kerencing kurunyung ka itu jeung budak nu leutik can bobo. Ai sugan teh abi mah sugan teh ku tukang remote reuas. Oke di Berlin rencana seberiji ada putar deh.
10. Yek. Ulah. Yek. Di Berlin ingin budak suriji. Insya Allah cita-cita babi 3 bah. Kamari 10 pasti kape. Nyamun 10 meureun aa leumpang beuki ngakeang neng. Ulah loba-loba teuing 10 mah. Mun ti si Umi abi paling lah 5 ti si Umi mah. Wah, itu bisa ingin ke-11an mah. Upami 5 berarti tambah 3 8 paling cukup jang poli bah. Nah, paling biasa 10 jeung 5 15. 11. Ditambah kolot. Oh, tinu kolot paling 4. Tuh, 19 pas itu yang cadangan main 5 bola. 8 10 11 13 nya 13 berarti. 5 ini 10, Pan Berlin 10. Nya. Itu di saya jadi teh mami 5 15 tambah 4 19. Nah, berarti saha deui deui. Pas tadi ngomong teh di Berlin 10. Di Berlin mah abah paling ge abi 3. Tadi ngomong 10. Oh, bayar 10 nya ti neng 10 mah nya. Di Umi 5 15, abi 4. Ada ucing 10. Abah abi riweuh kayak kumaha jeung marenta CRE PJ Ewang. Lain 18. Tong salah eta apa teh? Nya. Sultan sa anu eta sok dibengker teh menantuna anang teh. Herawan, anang Herman sah? Oh, Atta Halilintar. Pangkeluarga teh pariab, tapi kan Allah mah ngarijian pan kita gitu ya. Udah pilaku abi mah lain Atta Halilintar, mun abi mah Atta hari kiamat. Lain maksudnya. Ulah setiap ya guys dirijian eta. Nah, alhamdulillah. Iya teh tamecan gitu ta. Ya, alhamdulillah jeung kolot mah. Salut ya mah. Kulan? Abah bonus ku abah mah dibere hadiah lamun mun kitu tiluan dihijikeun mah. Aduh, aing neng. Hadiahna loba sepeda listrik. Moal aya mobil aing mah kalian. Ben Allahu Akbar bener. Jadi kieu abah peuti wengi teh aya sedikit konflik. Nya sedikit konflik teh kan kieu kan abi teh emang ka istri anu kolot teh tos nyarios bahwa abi teh bade pertemuan jeung Neng Berlin. Bilih aya rikodan, bilih aya omongan ti viewer anu sanes-sanes. Cing kuatnya nengnya cek abi teh ka anu kolot teh. Ya sok hati-hati di jalana pokokna mah cing loba mikanya. Ini abi teh ka ditu ka Basreng, bas. Nah. Begitu abi ngelep, udah sedikit fokus teh nya sedikit viewer teh peluk, cium. Wah, sagala pusing abinya. Da abi teh meureun ari teh digugu, abi teh bersieun teu beak Basreng teh nya sieun teu payu. Nya otomatis meureun abi teh merangkul nya si dada teh adeg si kana gunung. Ya abi teh ya intina mah rada ieu bah rada ngoprot kesang we wengi mah. Rada oyag lu hanap teh. Rada oyag rada nyangigir, ceceng kagigir teuing bang. Asli. Tameureun istri otomatis ningalieun. Dina eta live abi Basreng teh nya otomatis meureun kapancing ku viewer nya aya sedikit omongan ti istri A. Nya kieu engke ngobrolna cenah di bumi we cenah ngomong teh nya. Entos da istri abi mah kita mun aya masalah ngobrol paling di live A. Nek aya piobrolan di bumi ulah wengi teuing abi pas mulang nya pagina abi subuh abi mulang nya siangna ngobrol gitu. Nya alhamdulillah aman. Tapi yek Bulan pelebah aya ibaratna masukannya ieu mah. Ya. Punten pelebah aya antar kulit mah eta cek viewers kedah kitu ulah digugu eta. nya. Ulah. Da urang teh walaupun heureuy oge da parangeus boga anu di imah. Nya. Antal kulit tiba-tiba salaman teu naon. Salaman ai kulit kita bantu antar kulit kan pada ngange baju kan sadayana gitu. Jadi kulit salaman. Anes maksudnya antar kulit leungeun mah teu naon mah antar pipi tah Tuh banyak nengnya teh kitunya. Tuh bah pipi mah. Kan pada abi teh meluk kieu tah. Jadi sanes pipi jadi Patukang-tukang. tukang gitu janten irung jeung irung. Iya masukan abah mah itu ngajaga perasaan di imah gitu. Aman Bang. Gitu. Ya badan. Aing rujuk mah teu naon ai saya ngadamaikeun mah. Ya alhamdulillah teu abah aman istri oge. Ya malahan mah nya kitu we ka istri teh nya mudah-mudahan hayang tiasa penak. Naon ieu? Kira guru aing Basreng naon. Gimana Pak Ican lagi?
Aya si Abah tah. Momot teh Cileureun koplok. Basreng, naon Basreng? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti aja ki. Waalaikumsalam, Cang. Uyu terarawas Gitu. gitu. Kunaon deh itu marah mah kitu marah. Mah. Can menang komisi. Anjir. Komisi ti Basreng. aya cikru arek cikru. Bahasa cikru arek yang kirim. Ajeng neng anu neng dicadak ka Cianjur eta keripik kaca. Cana. Oh dicadaknya ngeunahnya. Keripik Cianjur. Besok kamu tiluan atau balik anak lahnya. Can, Mohon setan. Tahunya saudara. Yo, Siap kan? Nuhun bah tos sumping bah. Yo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha korek balap lah gering aing mah. Ah, si batu. Kita mah yang komisi, batu komisi. Neng, Kulan. bere pepes kanyut. Halo. Koplok lah bebatukan. Oh, Yeah. Batuk mahal itu mah batuk mahal. Aing asli aduh. Yeah. Neng on cam tuh neng aya on cam neng teu. Ting batuk mahal, ting batuk iskolot. Batuk kolot. Ah. komisi. Komisi siap. Oke abi kabuminya aya tinggal cikru keripik cikru jadi. Yang kadu. Iya penting. Paji, ya Paji Asep nih. Aya di dieu. Oh iya dua di dieu. Ditolak. Teu, itu kan di jalan. Yang kadu. Wengi teh kadu teh abi teh papasian ti bos perumahan. Oteng. Hehehe, koplok. Urang teh nya kamari teh kumang iting teh titah kali itu ya ka dieu cenah ka perumahan sakedeung. Eta heula di nya apek teh disuguhan kadu opat kade teh kadu bawor. Oteng. Oke, orang meli kadu ieu nya. Oke, atung geur itu batu kutunya. Cager ku kadunya. Ki urang meli kadu ki ike mah itu. Siap. Anu 14 juta we nu gede pisan anu nu sagede. Nu bahasa di bawah tangga. Oh, tama-tama tik-tik goreng. Oh, tik-tik. Anu sade gardu. Musangking. Musang. Musang. Kaduna tong di bawah musang. Anjing goblok ya bapan aing tadi beli kado mama apa lagi goblok. Bang nambru. Cair. Yeah. Nah, ante ngelep. Hoream. Nah, ada orang mah kieu we urang ngobrol we ngelep ngobrol atuh. Oteng. Oke, anjing. Mah urang ngaran lep cep sanud ge nya. Yang kadu. Oke, kado. Ieu teh abi teh kieu ye rencana teh besok teh bade ka Mang Nyek heula kan kaos tos janten. Nya. Pagi-pagi teh bade ka Mang Nyek heula mereda siangan ka Mang Nyek kaos tos janten bade langsung launching meureun tah ngajadwalkeun meureun mulai ngalepna nya irah-irahna kitu panginten bah. Bade di talangan ku abi moal. Atos beres cenah sadayana. Nya aku ieu atos beres sadayana gitu alhamdulillah. Ku haji. Nya Pak Haji Alin kan tadi nelpon Mang Dira kan tos ka ditu abi kan neme peuting uih tabu opat langsung hudang ieu beurang da kuat awak rarincu. Peuting teh abi teh katan sanu da sedikit pasti mau bisa nya anu ngaran Mbah Ican makan cek ka hiji meureun boga orok kaduana meureunnan dan beda jeung pamajikan abi mau bisa keluar peuting metak arini teh peuting mah jeung Mang Iting jeung Sanud jeung Eng yang Oh, si Baican eueuh. eta keur ngakepan budal Batuk mahal eta mah. batuk mah ya batuk balapi mana Tapi oteng aman. oteng aman oteng nah pas rek anjing ieu koplok neng oteng aman neng Aman. Tadi si BG-eun. heeh si BG iraha Si BG teh poin naon ya poe deui euy. si BG di mana si BG di Ngabret Di Sarua di Basreng Sultan jeung di Ngabret 2. Naon aing geus ngagoler Dua. ah ye emang Keur ngalalanyah keneh. nya Engke mah jiga doakeun teh.
Silih support ka baturan. Amin ya. Cek Bulan. yang jero. Anjing, sok we ka itu negara ring koplok. Oh, isukan, ulang meuli jeruk. Aing di kamari nguruskeun kaos ya teu datang yang jero. Ye, pan kamari teh pan ku abi terus dijelaskeun ka Mang Nyek abi dugdang digdig peuting ka supu. Mang dirana ente manggihan abi. Oh, Teu diajakan ku si koplok. ye maka jeung diajak. Karena eta mah pan abi dagang heula ka Sultan. Mang Dirama sarua kos urang. Karubu nyamperkeun lagi. Oh, sarubu atuh da ngawaktuna HS na ku aing di teleponan ku edan. Setan aing teh teu sahideung dina live. Aing mikir goblok. Neng, dengekeun lah, Neng, eta mah oknum anu SW KB nyarangan ka Neng. AA amun aya naon ke Neng AA anu turun. Raja cek paribasana raja Neng. Wah, ceulian dari kumaha mah angan bogoh. Kumaha cicing aya kakak disebut hideung. Hiji repen, hiji mewek. Kemeaneun Manusia. Hoyong kadu. yang jero. Ayong anjing. Hoyong kadu. Kita bisa aya sehari anak ieu. Terus kata buka kaos anjing bala ieu kain nyepam wae barudak. Cicing, pokoknya mah orang launching wengke nyaho ieu we. Tadi tadi nak karung dipikeun kartu wani-wani acan si nyek teh muka tali-tali. Abi teh kan tadi teh kieu mah ka Mang Nyek teh besok abi paling siang berebet langsung ka soreang. Teu sakoplok ge cenah rek bebeja heula ka pamajikan terus telepon. Bang kades aya ka dieu cenah urang teh kana motor da meh teh. Anjing nepi ka magrib si Walid dasar kelakuan ini. Halus teu. Emang dira emang kemari teh Bandungna mana? Deket Citing. Tahu jeung si eta tah si Keneng eta ti Cianjur ti jam 8 teu nepi-nepi ka Bandung naon-naonan wae bingung. Ente orang mangkat jam 2. Ngadelu pada larang kabeh. Ayo macet. Eta kaos halus teu. Malam pun di bagasi juga kemana? Dari kita. Namun si Umi cerik, aing nu bakal cerik ke gua ka dapat teunana. Sangawe ka dieu ka urang modal ah. Kumaha? Naon cenah dihujat jadi gareng abi cenah abi mah teu ngomongna naon. Saha dihujat? Si Stefani langsung off, ieu ngawe ka urang. Dihujat ku naon? Bae cenah abi mah mau live jeung Mang Aing oge cenah Mang ah cenah. Iya we anu di-sharekeun ka mana di screenshot. Nah, Ya. Iya. Iya betul. Ada kerjaan adi si Asad wah euy di hotel. Gimana? Oh iya, antar aja ke kamar ya. Oke. oprok sih di hotel gimana? Kerjaan adi si Asad. Anjing, todan di hotel aja ngajaran yang pamajikan todan di hotel euy. Benyokeun budak ye. Tuh. Tadi aing Family room. todan di dieu kan. Anjing, todan abak. Heeh. Ala Budak beta. sare aing mentodaan we. Apa sih Neng Dira ka urang ngawe wa cenah eta naon doakeun cenah yang istri nu kadua mah sok cing Neng. Da laki geus cumpon. Kieu atuh menikmati kehidupan. Urang mah jelema standar nyanengnya batur mah di hotel aing mah todan ke bagasi we seberat kali. Buat itu cara dak aing si Neng chat macam-macam teuing aing huru. Nah, kirim ku urang beta kana WA maneh tah screenshotna WA si Stefani. Wah, aman cicing ulah ieu aman si Umi mah. Ini mah geus lila atuh sok live mah si Stefani mah apa sorangan ge karek sabulan atuh. Umi mah cintaku mah aman. Nah, gara-gara naon mah kejang dihujat si Umi mah teu boga salah teu boga naon. Aman guys. Ya. Ini. Cigerin mas apa orang mental tiba heula lila atuh. Ya. Itu mah naon cenah kieu teh pugu-pugu biasa mah nyanyi joget naon mun ieu kieu mana. Jaha nyanyi joget. Lebih sensitif mang. Ye Mang Dira dengekeun aku aing wis takol ku jojodog. Nu ngaran jelema pasti bakal aya hate anu bakal aya sedihna, bakal aya ieuna. Umi teh mungkin beri beteng. Bang, Euy, goblok. eta si kirim tah screenshot nang ka maneh. Oh, keca dibuka.
Tep betul.